Woi, tadi mah euy. Tuh. Aya orang mabuk ke dieu mah euy. Liar itu euy. Tumben mah suka gede naon? Mantap kopi, teu boga. Boro mah rek ngajakan ngopi gitu diri terakhiran unjing maneh. Terakhiran. Mana rek ka mana, liar ka mana? Pameh teh jam 7 meureun. Lain eta ket. Uing teh eta. Biasa kitu tah. Ka Bandung. Rek naon ka Bandung ayo maneh? Da encan atuh Persib jeung Madura mah ke Jumat. Rek naon maneh? Ka Bandung? Anu sok caplang gitu, wingan ti perpisahan we kitu lah, intina mah kita balik deui wing oge. Naon maneh? Perpisahan. Gawe lin maneh, Gawe. Eta rek gawe euy. Ingat, ingkah hati lemur kitu sakedeung mah. Bug, najankeun maneh inggah ti lemur, inggah di dunia ge terido, Bug. Rek naon sa teh ka Bandung, Pandek gawe sok aneh deh kamu kayak jeung di dunia. Lah intina mah. Jiga bisi maneh rek ka itu mah gitu. Ngadoakeun uingnya. Terus kumaha ieu urang, mah nya urang. Duaan meureun yang si Totonya, terus si konten kumaha nu tinggalkeun mah kumaneh. Ente hayang buy euy. Pan urang teh Sunda pribadi teh boga 5, urang teh meureun urang Wagabug, maneh, Sabuy, Toto, si Kudil, si Corong. Tah eta sebagai pengganti urang mah aya. Sih eta ge aya 5an kan meureun urang nyebutan si Punuk Hideung meureun ge mah. Bawa kitu mah doakeun uing lah heuh. Tuh Bug, gimana nih akan orang kumaha meureunna. Ampurannya. Mau urang nyebutan di si Punuk Hideung Bug ka maneh. Gaya tuh gawe mah. Doakeun sing selamat ya. Aduh.